10 IPA hiji. Abdi di dieu bade ngawawancara pembiang abdi tentang COVID-19 hanapi virus corona. Di dieu abdi hoyong terang eta naon virus corona. Di dieu abdi bade ngajukeun pertanyaan, genep pertanyaan. Hiji, naon eta corona? 2, ti mana eta corona? Naon wae gejala-gejalana? Nu kaopat, kumaha cara pencegahanna? Nu kalima, pamariosana dilakukeun pamariasan naon wae nu dilakukeun pamarentah. Nu kagenep, kunaon virus ieu bahaya pisan. Langsung wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bade menjawab patarosan di Dias nyaeta nu pertama nyaeta naon eta virus COVID-19. Virus COVID-19 ieu atau virus corona adalah sejenis virus anu nyerang manusia di saluran pernapasanna. Biasana nyerangna bagian paru-paru. Terus di mana eta virus corona? Virus corona ieu menurut berita nu urang sarerea kuping nyaeta asalna ti Wuhan, nyaeta negeri Cina. Virus eta nyebar ka baraha daerah atau negara nu aya di dunia. Terus nyaeta nu katilu naon we gejala virus ieu? Gejala virus ieu biasana gejalana nyaeta biasana muriang. Si penderitana teh muriang, biasana suhuna leuwih ti 38 derajat. Terus mastakana nyeri. Terus aya batuk kering atau napi gogoy disertai dengan sesak napas. Napasnya sesak pisan ya. Terus biasana mah anu penderita ieu kelelahan, siga nu lemes pisan aya nafsu tuang gitu. Terus tambihan deui biasana gejalanya anu ciri khasna nyaeta leungitna rasa pengecap, rasa jadi rasaan teh hambar, eta gejalana. Amun misalkan penderita terus ngalami gejala itu terus langsung lapor ka puskesmas atau napi ke tenaga kesehatan atau rumah sakit. Terus nu kaopat kumaha cara pencegahan. Nah, urang sadaya apanya terang cara pencegahanna. Nu pertama menurut dia naon? Cuci tangan. Wasuh leungeun ya, wasuh leungeun sering. Misalkan ade ngalakukeun kegiatan harus wasuh, setelah melakukan kegiatan harus wasuh deui gitu. Terus naon deui? Jaga jarak, mohon jaga jarak ya. Janten misalkan jaga jarak ieu misalkan bisa menghindar ti kerumunan seueur jalmi. Nah, terus anu paling penting amun kaluar ti imah kadang ngangge masker. Eta salah satu pencegahanna. Terus deui biasana dokter atau napi petugas kesehatan nginfokeun naon supaya orang juga tertular itu. Minum vitamin biasanya udah ajukan minum vitamin C sareng vitamin E ya. Ngantos terus nu kalima nyaeta pamariosan online dilakukeun. Biasana dinas kesehatan atau napi pemerintah ngalakukeun pamariosan nu hiji rapid test ya. Rapid test dia diambil dari darahnya, dari darah urang gitu. Eta mah untuk mengetahui antibodi seseorang atau jalmi apakah di badannya terdapat virus atau tidak gitu. Eta mah maksudnya itu terlalu 100% hasilnya bahwa di diri orang teh aya virus corona. Anu lebih pasti nyaeta misalkan si penderita tos positif, rapid testnya dilanjutkan dengan pemeriksaan anu disebatna PCR nya. PCR teh nyaeta swab. Jadi penderita dicandak cairan anu aya di tenggorokan. Terus di pamerioskeunna biasana ke Bandung. Hasilna bisa sampai 3 sampai 7 hari. Tapi ayeuna informasi di urang di Karawang rumah sakit paru tos aya pemeriosan PCR. Jadi biasa lebih enggak hasilnya ya.
no terakhir nyaeta kunaon virus eta bahaya pisan menurut dia kumaha karena virus kan langsung menularnya secara pernapasan. Dia disebut bahaya pisan karena misalkan si penderita anu tos kena virus positif corona eta misalkan nyarios atau nanti batuk. Nah, terus amun berdeketan sareng urang itu langsung masuk virusnya melalui saluran napasan gitu. Itu makanya pemerintah kunaon ngayakeun desinfeksi karena untuk pencegahan penyakit virus corona ieu. Itu kumaha? Entos lah, ya bae. Ya mudah-mudahan orang sadaya sekeluarga atau nanti seluruh warga Karawang bisa terhindar dari virus etanya. Sakitu wae. Nuhun ka Ibu anu tos masihan informasi tentang virus corona. Mudah-mudahan virus ieu enggal leungit di muka bumi ieu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.